Ngaran kuring anu geus pada nelah ku babaturan mah Apeh. Ari kuring cicing di kampung Cimasuk, Tanjung Sari, Sumedang. Candi lah kuring cicing di imah nu aya di Cimasuk teh. Nya bisa kesebut anyar keneh. Ti saprak kuring boga pamajikan. Malahan ayeuna teh kuring keur boga budak orok. Di daerah anu dicicingan ku kuring teh loba batur anu ngomongkeun angker cenah. Sok loba anu kawenehan ningali jurig. Kuring teu pati ngarespon kana panyingsieunnan sarupa kitu. Sabab kuring mah kasub jalma anu teu percayaan kana ayana jurig teh. Jeung dina ayana oge pamikir kuring urang nafsi-nafsi we da puguh sidik beda alam. Carita ngeunaan kaayaan lembur anu keur ditempatan ku kuring yen sok aya jurig anu bungkeuleukan teh lain ti saurang. Tapi geus loba caritaan ti babaturan-babaturan anu sejena. Anu pernah ningali Kunti atawa anu pernah dipegat ku jurig. Basa keur ngulampreng tengah peuting di lembur eta. Tapi pirang-pirang carita pikasieun anu kadenge ku kuring teh teu pati dianggap. Da kuring geus gilig hayang misah jeung kolot nya ngado nyicingan imah di eta lembur. Pagawean kuring nyaeta sok kana ngagambar tato. Malahan sok loba anu daratang nu ngahaja hayang ditato. Dina salah sahiji peuting kuring kadatangan ku 3 urang jalma. Anu rek ngadon ditato. Kadang anu hayang ditato di imah kuring mah datang ka imah teh sok rada peuting. Maksudna teh supaya leuwih nyantai cenah ditatona. Harita basa anu tiluan daratang. Salah saurang ti anu tiluan aya nu nanya ka kuring ngeunaan ti tinggalianana basa di luareun imah. Hari di luar saeta siga aya jelema anu ngadon nyoo cai. Tinggalian meureun maneh mah teu aya sasaha. Komo deui geus peuting kieu mah geus jarang aya jalma anu ngadon ngulampreng di luar atuh ah. Oh, gitunya. Tapi abdi tadi samemeh asup ka bumi sareretan siga ningali aya jelema anu nyoo cai dina babalongan alit. Jeung deui abdi ngambe kembang anu kacida seungitna. Ah, tinggalian hungkul meureun eta mah jang. Nyaan abdi ningali katinggalna siga nganggo acuk bodas. Ah, buktikeun ka ditu cing hayang tingali jang ah. Kuring tenuruskeun obrolan ngeunaan ti tinggalian salah saurang jalma anu datang teh. Ujug-ujug kadenge ti saluareun imah aya sora entog. Panyangka mimiti mah eta sora entog teh nya sora entog anu tatangga anu ngadon ngencar leupas di kandangna. Keur kitu aya kajadian anu tara biasana. Malahan kuring oge mimiti ngarasa aneh jeung reuas. Sabab mesin alat paraginato teh bet jadi harirup sorangan. Mesin tato anu teu keur dipake jadi siga maruter ku sorangan. Padahal mesin paraginato teh ku kuring anu dijalankeun teh ngan ukur hiji. Kajadian sarupa kitu teh pangaruhna anu keur ditato jadi ngarasa aneheun. Jeung jadi sarieunun. Kuring mah penasaran kana entog nu aya di luar.
oge ngeureutkeun heula nato. Bari tuluy ningali heula keluar imah. Di saluareun imah katinggali aya entog bodas anu keur tetelendenan. Bari jeung kadengena mah disada. Ningali aya entog bodas di luar anu keur ditato ku kuring oge tumanya ka kuring. Geunaan entog anu aya di luar. Manehna nanyakeun, "Lah entog saha nu ngadon ngencar wayah kitu di luar?" Supaya tenimbulkeun kasieun keur anu ditato, nya ditanya sarupa kitu teh. Di aku we yen entog nu aya di luar teh entog kuring anu sok kabur kaluar ti kandangna. Sok padahal dina hate mah kuring oge ngarasa aneh. Nah tara biasana bet aya entog ngencar, peuting-peuting bari jeung ngencarna teh ngadon kaburuan imah kuring. Basa di aku yen eta entog kuring salah seorang budak anu keur ditato ngomong ka kuring. Lamun nya eta entog kuring mah cenah rek dipangnewakeun ku manehna. Barang eta entog di deukeutan rek ditewak. Nu araya bari panon manco ningali kana entog jadi cingra renjag. Sabab entog teh ujug-ujug ngagarapak. Malahan robah tina entog teh jadi kunti. Eta entog anu geus robah jadi kunti teh ujug-ujug ngalayang kaluhureun suhunan bari nyikikik. Karek-karita kuring ngalaman kejadian sarupa kitu. Kuring ningali kunti anu ngalayang, malahan ngadon cicing dina suhunan imah bari jeung seuri cicikikikan. Kuring jalma anu teu percayaan teh ngadadak jadi ngarasa sieun. Sabab ningali bungkeulekan kunti anu katinggali beungeutna matak pikasieunun. Ningali kitu mah kuring jeung anu sejen oge langsung arasuk deui ka jero imah. Kuring langsung nutupkeun panto. Malahan aya salah seorang budak anu keur ditato tadi ngadon ngahod-hod awahing ku sieun. Anjrit, kunti geuning, lain entog. Sieun. Hayo gemat, arasuk deui ka jero imah ayo buru. Sugan we nya entog. Untung we teu kaburu katewak ku abdi. Nyang geus we tong dipikiran teuing, da moal ngaganggu ka urang lah. Boa, anu tadi katingali nyawa cai oge. Kunti meureun. Geus tong dipikiran wae ah. Barang kuring asup deui ka jero imah. Di jero imah aya keanehan anu tumiba ka pamajikan kuring. Pamajikan kuring katinggali bari mamangku orok kasampakeun ceurik. Dan naha kadengena ku kuring teh. Naha ceuringna pamajikan teh sorana bet aneh. Sorana semua anu ngirung. Lain suara pamajikan anu biasana. Eureun ceuring ujuk-ujuk langsung cicikikikan. Pamajikan jadi cicirihilan malah kadengena soal nyikikik teh nimbulkeun muringkak bulu punuk kuring. Kayaan di mah kuring harita jadi karasa pikasieunun. Jadi aya hawa geuman nu dipikariwang ku kuring. Sieun pamajikan teh ngadon ngalungkeun atawa ngabebeutkeun budak anu keur dipangku. Sabab jelas katinggali ayeuna mah pamajikan teh kasurupan. Katinggalina ku kuring beungeutna pamajikan teh jadi pikasieunun. Eta panona katinggali siga bolotot. Terus pamajikan bari mamangku budak. Manehna ngomong,
nyarita anu ditujukeun ka kuring anu keur olohok bengong ninggali manehna. Ieu budak meuni kasep-kasep teuing. Wayahna rek dipenta ku kuring. Ieu budak rek dibawa ku kuring. Ya eleh, mah, kunaon ari mama? Tong heureuy kitu ah. Pikariwangan pisan. Kuring lainna pamajikan maneh, tapi aing anu rek ngadon bawa budak maneh. Teu bisa, ieu budak rek dipenta ku aing resep ka ieu budak. Oke kituan ah. Jadi keung ya. Sok kadiekeun, si Dedena. Kadenge kitu kuring beuki ngarasa reuas. Malahan lain kuring hungkul anu ngarasa sieun teh. Tilu urang jalma anu keur aya di imah kuring oge jadi cingpurungkut. Sieunna ningali kana eta kajadian sarupa kitu. Kuring oge jadi tepuguh laku. Ya kudu kumaha nulungan pamajikan anu keur kasurupan ku Kunti. Kajadian sarupa kitu kakarek peuting harita. Matakna kuring teu bisa nulungan nu jadi pamajikan. Kuring langsung nelpon ka kolot kuring. Maksudna kuring rek minta tulung kanu jadi kolot. Pikeun ngubaran pamajikan anu kasurupan ku Kunti. Teu lila, kolot kuring oge datang ka imah. Malahan harita dibarengan ku salah saurang kolot tukang ngubaran anu kasurupan. Basa pamajikan diperuhkeun ku salah saurang kolot anu ngubaran. Anu sejen nu aya di imah kuring ngadon ngaraji. Bantuan nyinglarkeun juring anu aya dina jasad pamajikan. Rada lumayan lila, eta Kunti asup ngaraksuk ke pamajikan kuring. Malahan keukeuh pamentana hayang mawa budak kuring. Ngan hadena wae anu ngubaran teh elmuna luhur. Nya Kunti anu ngaraksuk ka pamajikan oge kaluar bari ngoceak menta ampun. Sanggeus kaluar Kunti tina jasad pamajikan teh, kajadianana pamajikan oge langsung teinget di bumi alam. Sadarna deui pamajikan geus pulih deui saperti ti sasari. Kuring oge ngarasa atos sanggeus pamajikan bisa pulih deui mah. Beuting eta mah kuring oge teu neruskeun heula pagawean. Malahan tilu urang jalma anu keur ditato oge teu ngadon baralik harita. Maranehna masih keneh ngarasa sieunun ku Kunti. Cenah maranehna rek ngadon balik teh engke we geus subuh. Di imah kuring peuting eta jadi loba jalma. Malahan tuluy ngarobrol tepikeun ka subuh. Pangpangna ngobrolkeun kajadian anu cikeneh kajadian. Kuring dibejaan ku kolot anu ngubaran pamajikan tina kasurupanna. Cenah lamun urang boga budak orok, omat lamun peuting tong jongjon teuing, ti brasare jeung deui tong pati garandeng teuing. Urang kudu teu waleh ati-ati dibarengan jeung ngadoa ka anu maha kawasa. Sabab cenah Kunti teh sok ngadodoho ka budak orok. Eta Kunti kadang lamun nincak wanci peuting sok aya di kamar cai, di suhunan, atawa aya di buruan imah.